mulangkeun paniningan mangsa urang keur budak. Naon teh gitu? Waas ngalajangkrik gerak. Enggak giringan. Tah, lantaran jangkrik teu aya urang laguna. Lah siap mano. Jangkrik di tengah sawah, krik di kota perlu nikah, krik di impor dijualan, krik lumayan keur hiburan. Sora jangkrik krik krik tengah peting duh ngahudang waas di memenan krik krik tak tandang rek tanding mata jangkrik kuring khas. Ari rek ngadu jangkrik rek sok diula-ula geuningan. Sanes diona eta teh supaya matana buring khas. Lieur teh supaya lieur teh Digintir geuninnya mah digintir mohon kitu. Waas tuluy digerean bujurna. Aya teh keur unur-unuran. Patromatna daya mangano rek ngalatih lah. Bu obor gitu nanaonnya. Iya, biasa mangganya. Ngala jangkrik di sawah, krik beting waktuna ceuyah, krik di asur kedaharan, krik ditewak di kundangan. Ngala jangkrik bari di oboran, tengah sawah bari di gebrigan, tingku tunggu dina daun senggang, di udah ditewak horeng tegaan. Paingan geunya aya nama Mang Nano kumaha jangkrik teh dipake para panuk. Nah, sangkan sorana halus cenah. Malah dina lauk teh supaya warnana halus, arawana geunya. Iya, dipasihan jangkrik tuh. Taya ge mangganya ge sugan we jadi kasep teh arek nuang jangkrik we Mang Nano. Biasa dicoba mangganya. Jangkrik di tengah kota, krik di awal berusaha, krik dipake para manung, krik atawa lepan laut. Jangkrik genggong laguna kajawen, jangkrik kota sarerap kuneon, jangkrik sawah paraeh ku enrin. Di kota di sawah jangkrik paeh nundutan. Geuningan lain lonok wae sok nundutan teh nyanyinya no jangkrik ayeuna oge kitu. Nunutan teh pedah di sawah geus loba polusi. Seueur pabrik-pabrik ngaganggu kena jangkrik teh. Nu mawi kedah aya lingkungan anu sehat. Sasatuan oge peryogi nya mangganya peryogian pisan teh. Gara ieu jangkrik rapat bade unjuk rasa cenah gara-gara polusi. Nah, gara-gara polusi.
jangkrik darium rapat pik supaya hirup mingkat pik natrat usul nu konkret pik lingkungan anu sehat ngarang jangkrik tiriling bagecit aya deui kalung colat cicir nu sejenak bawang bewok kasir di kota geus langka nu pindah ka mana barudak ayeuna Mamang Ganyar geus teu arapaleun ngaran-ngaran jangkrik Terus langka. tos langka malah ku pinter-pinterna jangkrik ayeuna mah geus nyaho kana singkatan jangkrik ge Cik kumaha tah? Rajasa Singkatanna kumaha tah? rapat jangkrik sawah Upami perjaka tah kumaha? perjaka persatuan jangkrik kalung Cik aya deui mangana? aya deui Naon? wanoja Naon tah? wadah nonoman jangkrik Aya wae mangana.